Kunaon eta darling gad badut gitu kekenyos juga ujur hayam we nu tas ngenog anggur ge pangingetkeun kopi tuh jangar kieu sirah ieu hayang ngopi lah. Au ah, kamarin di Cisoka saha jelek mah jeung kata tadi ka awewe kitu rujit. Geus tong dibahas beb eta mah kamari mah nu ngaliwat lah. Nah, hilap kamari teh kami teh lah. Geus jeung ayeuna mah ya beb hampura ya kuring bakal rada sibuk ku poe-poe ku bulan-bulan ayeuna mah ya bakal minang balik peuting hampura we ya beb. Narek aya naon darling kitu? Ari ngadenge mah ieu teh ceuk urang-urang itu pamarentah cenah mah lemur urang teh termasuk kanu eta geuning tah cenah penurunan stunting anu pangalusna sa Indonesia eta teh cenah ceuk pamarentah mah. Stunting? Naon ari stunting teh? Ah, pokona mah nu kitu lah, stunting teh nu kitu lin. BBM teh jadi kadar jig tanyakeun ka ditu kanu leuwih apal lah. Lieur kami marek rek indit-inditan ya hampuranya ditinggalkeun deui ieu. Oh, heueuh atuh darling. Pan atuh kami mah anyar jadi kaderna oge. Kerek Mang Haja nanyakeun, ah kabubidan sugan. Da tadi teh Pak RW cenah ka dieu sabat kuring eueuh teh nitah ka imahna jeung bubidan malahan mah kuring ge ka ditu ukurna meureunana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang mak. Alhamdulillah udah Ari Mang Uya ka mana? duka ka mana si Sujang mah da buka sibuk meureun Ujang. An taroskeun da aya si nyaina di Nya situ. mangga. Bukaan YouTube kalah kalieur panon. Paurih kieu geuning. Balagadona bacek nature gitu. Ah, oke deui ah. Bea kuotana da meungi geuningan. Sukan mah meureun kudu ngaramet heula meureun itu nu jang deden kudu diramet heula meureun geus bala ngajina diramet. Heueuh alhamdulillah aya namanya. Kamari teh meureun kabeuli ieu katamahan. Ieu meureun aing tinggal gengge meureun can tenangnya maneh ke di emasan. Jeung hayang huntu dimake RAM anu aya buburicakan huntu. Ah, bayang beureunnya mun seuri kieu teh tah huntu teh ngaburisat. Kitu teh tanya meureun di foto teh. Ngaburisat teh huntu teh meureun ah beuki geulis meureunnya ieu surti. Sampurasun. Rampes. Geuning aya si Ece. Ari Mang Uya ka mana ayeuna? Aya di imah. Aya perlu sono ya geus heubeul teu panggih. Kek. Ari ieu teh saha nya? Asa-asa tapi saha nya? Maknya teu apal, Cek. Pan ieu teh Iwong teh nu urusan geuning baheula, toke geuning mun pika manok moek di imah. Piraku teu apal poho deui. Iwong. Kasebelasan sia sugan teh saha aing meuni kalinglap. Atuh da meuni jadi beuki hideung pisan. Ah aing mah meuni urona meuni adab aing teh. Ha sok ka dieu. Sok. Di dia. Sok ka dia heula. Ampun deh kah. Ai sugan teh ngaku ngora keneh geus pikun. Astagfirullahaladzim. Sugan teh can pikun ece. Damang. Alhamdulillah. Hampura atuh da ieu meuni lawas ti lawas da meuni kakara deui pengles ti harita. Kewajar we atuh kami teh poho da jeung meuni asa beuki hideung. Aing mah meuni ieu. Arek naon kasih darling? Mah burung rek ngajak neneangan di toke juga baheula nya monok moek. Jiga nu arek bel. Aing mah mau rek ngajak ala toke di sudi. Moal diizinan aing mah. Naon kajero teh
Malah capruk we, teu puguh urus. Dari urusan hideung mah. Eta mah geus bawaan ti sejak lahir deka urusan hideung mah. Lamun disebut badas tah deka nyeri hate. Masalah urusan toke harita Dah, wing naon nepi atuh ka cai tah. init nuhun. Nepi ka init ka Sumatera pan wing harita. Harita teh. Sumatera ka Banten. Heeh. Bolak-balik tah Sumatera Banten sabaraha taun lah wing init meureunnan ka ditu. Berarti harita teh ya we meureun. Da eta pan nu diudag miliaran teh. Ai goningan boro-boro miliaran. Lah capit ke sisirangan. Ari Sugan teh heubeut teu panggih teh geus beunghar. Aing mah tina urusan toke ngudag-ngudag miliaran. Nu aya manaon beunghar henteu. Gelo mah heueuh. Aing ruksak tah pokona marungkad. Rungkad deh Kak, urusan rumah tangga gitu karungkad tah mau ka ditu teh. Ayeuna teh. Lieur deh Kak, pokona mah. Ari ayeuna teh di mana Iwong teh? Nya ayeuna masih keneh di London atau geus pindah ke Amerika? Kamerun kamari terakhir mah. Pan matak dapat paidang-hidang mah meunang urusan mah. Paingan di teangan kamari ka Bangladesh eueuh atuh aing mah. Urusan kieu nya anu karasa ieu anu karasa. Da ari urusan rezeki mah kitu nya. Geuningan teu bisa diudag-udag. Da geus diatur segala rupana ge. Jadi Allah teh geus ngatur rezeki. Jelema nu hirup nu digelarkeun ka alam dunya eta geus diatur kadar rezekina, umurna, jeung sagalana. Jadi geus teu kudu riweuh lah. Udag-udag urusan rezeki komo ngudag-ngudag toke mah. Toke segede bayawak mana aya grepek dipikir-pikir mah ayeuna kapikir sateh ku geus ruksak deh kaca. Syukur atuh ieu ayeuna mah diusaha teh di lemur we atulah naon we kan bae leuletikan oge. Apaan meureun kami ge si Darling ukur kutrak-ketrek kitu we di lemur ieu. Ayeuna teh usaha teh ngan nya alhamdulillah ketang sakitu oge kitu. Ayeuna memetakan urusan usahamu. Aing Mang Uya ka mana ayeuna bejana digawe jadi pegawai desa. Aing mah palingan eta masna rencem bisnis ongkoh meureun nya. Bisa meureun rek nginjem atuh aing 2 siki. Kur kitu we ti baheula teh ngeclok suweng kami baheula can dibayar urut neangan toke lieur. Ain kadaritu wae geura. Eta ieu nya minang kana mah si Darling teh meureun di desa digawe eta teh nya keur sibuk teh eta teh ka itu ka dieu. Heuh nya bisnis aya leuletikan sababiahna mah aya jelema ti Jakarta unyung-unyung ka dieu neneangan si Darling nitah melian tanah di dieu teh. Sawah, kebon, tanah kita dibelian. Geuning ece teh jadi istri pejabat meureun nya ayeuna teh. Aduh, alhamdulillah jabab bisnis ongkoh meureun nya ece. Paingan deh Kak aduh. Syukur alhamdulillah meureun teu panggih ke sebuah jeung Mang Uyak teh berhasil meureun aya mah jadi calo tanah meureun nya maklar tanah meureun aya mah. Amin. Syukur alhamdulillah gitu. Nya sugane meureun aya salah saurang mah gitu nya. Gitu. Bisa meureun nya minjem meureun dewek urusan subang nu teu lama tuh jadi maklar tanah mah geus lunaskeun atuh ka bina-bina ting kadek teh Heeh nya alhamdulillah we aya namanya yuk gelang namahan ieu kamari anyarnya ieu tajeng ieu teh bati ti Cisoka nanti Pak Ojek teh nya bati ka dieu jeung ka dieu nya ieu teh kan bae lah urusan suweng nu baheula mah bae ridolillah taala tong jadi hutang kan bae da da ieu oba mas aya namanya pan kamari teh urang teh yeuh tahu tapi nya ulah dibeja-beja tapi kudu nyahoan batur meuli mobil pokona meuli mobil sia kami teh ieu nya tapi can bisa nyupiran si Darling teh nyewa atuh duit deui nya nyewa supir urang teh heutekeun bae we nya da kege meureun piraku belegug wae bisa meureun ke oge meureun kali itu teh diantar-antar teh ku supir urang teh kos juga dina film geuningannya ngan belegug si supir teh dipangmukakeun panto urang teh bijil sorangan cuma pamukakeun panto teh nya urang teh meh katingali urang teh beunghar kitu tah bos kitu tah urang teh nya urang teh bijil sorangan mayar supir da kabegug pisan si Darling pan nyaho ti baheula oge meureun belet atuh pan kitu mun teu jeung urang teuing meureunan kitu tah ieu ada yeuh ka supermarket naon atuh
lobana naon kitu teh geuningan supermarket tah kanu kitu pokona namanya aya taraje anu maju ning make listrik kitu nih jiga nu nyetrum tah teu bisa sia kami teh nya ka dieu teh naik ka ditu teh ditungtung ku si bapak-bapak keamanan kos hansip toko gitu nya hansip toko dianteur ka luhur teu bisa turun kami teh gogoakan deui ka handap papageun deui ku si hansip toko teh urang teh ieu nya ai era nama era nyangan tapi urang teh tong ngirikeun da urang teh nya beunghar ayeuna mah kitu nya urang teh urang teh geus di ditu teh nya urang teh cek si Darling teh aya beulieun di tanah cenah kitu sok atulah cek urang teh buru-buru pan urang teh ieu teh aya cita-cita keneh hayang gengge aing anu kilincring kitu geuning nya mun ngaliwat teh tatangga teh nu keur napi beas oge sok ngalieuk heula geuning nya mun urang ngadeng kilincringan kitu ngaliwat teh geuningan urang teh hayang eta doakeun atunya sing lancar urang teh ieu heubeul teu papangeuh sok atuh naon ieu tempo eta asaan tah ieu hui ieu teh boleh teh pamere ti bos Daning tah bos hui terminal geus sok asaan ngeunah dan sok buru sok tah sok naon da teu boga keur naon emak eta ngadon ngajentul sisi solokan eta tong sisi teuing diuk teh bisi labur Akhir kieu weh Surti rek ka mana maneh Surti maneh gaya arek aya perlu ka Mas ieu teh geus ditungguan ku Bu Bidan pangke we nya ngobrol di imah beurang teuing bisi kaburu itu tuh bisi kaburu tutup imahnya ayo saha ari eta si kesebelasan jelema geus dideui nu kempul keur nanahaon eta Aduh, aing menirawas. Ka mana siling, Cok? astagfirullah Gusti eta bebeungetan keur pejelema hideung beuki jiga bujur katel eta rarai ujang Nah, ai si laing dengan hina ka dewek teh bina-bina. Biasa we deh keur ngoprek si Bang Brang euy. Ieu keur ngobrol ka Tajeng Busi. Dijawab ku si eta tah ku kenal pot. Aing ka serian hirup. Manya aing nanya Busi dijawab ku kenal pot. Penampiling sepion. nu gelo kapalang gelo mah ilaing we rek kumaha ge lieur da ngomong jeung ilaing mah Ayo cek rek kemana nih asa gaya gitu euy. Rek ke kota sing kade sia euy. Rek boga lalakon kemarin di kota mah. Rame sia. carita lalakon nahaon deui atuh jeung kami teh rusuh ieu teh naon atuh ni riweuh Kieu ya cek pan dewek teh kamari teh nek nawarkeun tanah ka Sumedang ka kota ka bos dewek teh. Tah geus kitu nya dewek teh da bisi bensin beakeun nginjeup dek mobil mau mobil caritana gaya dek maklarnya maklar hayang jadi maklar nurutan iling cok dewek teh. Tah geus kitu teh nyimpang dewek ka pom. Geus di pom teh ditanyakeun aplikasi. My Pertamina jeung lah nanahaon lah kudu loba sagala rupa scan jeung sagala disebutan. Cek dewek teh pan dewek teh rek meuli bensin make nanyakeun scan. Duit teh mawa dek 75.000 eta ge ladang koneng. Di imah belaan nganyuk dewek. Geus nepi ka pom teu meunang bensin kalau ditatanyakeun aplikasi pan lieur grepek. Tah betak iling mun ka kota kade dewek ngambejaan kudu make aplikasi sia. Sedengkeun pan heueuh euy. Ari jelema mode pantar dewek mah kieu lah teu nyaho naon itu ini kahayang dek ini asa ribat-ribat teuing ieu cing teh alam dunya cik dewek. Boa-boa beuki ditu meuli surabi make aplikasi. Meuli surabi kabayang 2 siki make aplikasi ngagesek meureun make kartu. Lieur aing mah kalakumaha kita. Kala sok bayangkeun. Meuli tarasi, meuli tomat make aplikasi. Mati soak stres tah sakala kumaha ge. eta mah bakat tingku pinter maneh mah pan cek iling oge maneh mah pinter ngan kabalinger teu tapi kita nggak dipikir-pikir mah benernya lieur komonya pantar urang mah heueuh da ari masyarakat teh meureunan henteu pinter kabeh teu ngarti kabeh termasuk urang ge lieur tapi untung sia kamari meuli ieu mah encan teu kudu make aplikasi pan urang ieu duanya geulang teu kudu kamari mah ngomong we jeung maneh moal tungtungna ku kitu lang sabru nutup nya ayo
Heeh.